Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios si Taji Angin. Sok ah. Di satu kangen lengkob nu katarajangku halimun isuk, nyumput hiji lemur leutik ngaranna Ciburui Girang. Lemur ieu moal kaciri istimewa ti luar mah, tapi keur nu nyecingana mah ieu teh dunyana sorangan. Eta lemur dikurilingan ku sawah nu mimiti ngoneng, awi nu ngahyang halus jeung sora angin nu tara pernah eureun. Harita teh wanci isuk, langit keur kulawu, halimun can sumebar tina taneuh, hawa tiis karasa nembus kana tulang. Ci Ibun masih nempel dina pucuk jukut, tapi di salah sahiji imah panggung kai nu basajan aya kahariwang nu ngagolontor ti jero. Eta teh imahna Mang Darmadi Patani Ngora jeung pamajikana nyaeta Nyi Sariningsih nu keur nungguan kalahiran anak munggaran. Di jero imah suasana tegang. Nyi Sariningsih katenya ngagoler dina samak pandan. Kesang lir Ci Ibun ngucur tina tarangna. Sakapeung Sariningsih ngegel biwir nahan nyeri nu datang sakumaha galombang di sagara. Tahan Nyai, tahan. Tarik napas panjang. Sakedik deui budak terek lahir. Kitu ceuk eta Paraji nu teu aya lian ngaranna teh nyaeta Paraji Rukmini, wanoja sepuh nu dipikawanoh di eta lemur. Manehna diuk deukeut suku Sariningsih. Eta ge sakapeung sok nepak leuleus kana cangkeng nyumangetan. Aduh Gusti, aduh Ma Paraji, tulungan nyeri pisan. Aduh, ieu asa anu motong beuteung. Kitu ngalengisna Sariningsih pikawatireun. Di luar kadenge sora lengkah suku gancang ngadeukeutan kana lawang panto. Mang Darmadi asup kalawan beungeut salempang, tapi manehna maksakeun tenang. Di tukangeuna katenya nginclik lempang hiji kolot, jangotna katenya bodas. Eta kolot nyaeta Ki Sukra katelah dukun kampung. Ma Paraji, kumaha ya Sariningsih? Ceuk Darmadi tumanya ka Ma Paraji. Madi, sing sabar. Doakeun angguran mah. Seutik deui ge morojol. Temal Ma Paraji. Darmadi katenya ngareret ka pamajikana. Nyi, tahannya akang di dieu euna mah. Sing sabar gelis sareng sing kiat. Ceuk Darmadi bari neuteub ka pamajikana. Tuluy gek atuh diuk gigireuna. Sedengkeun Aki Sukra mah teu langsung nyarita, ngan rurat teret we panonna teh ngararasakeun hawa jero imah. Tuluy manehna diuk di jero samak, biwirna ngagereneng laun katenya sila bari ngadoa. Anak mun iya orok lahir ayeuna, tandana bakal ngageugeuh angin zaman. Tapi entong dicaritakeun heula ayeuna. Kitu kekecapana Aki Sukra. Nyai, hayo dorong deui atuh. Ceuk Ma Paraji. Wanci siga nu lambat, detik robah jadi menit.
Jeritan Sariningsih leuwih tarik. Darmadi katanya nyekel pageuh dengan Sariningsih. Paraji Rukmini ngusahakeun sakabeh kekuatana. Ayo Nyai, dorong deui, dorong. Jeung pas kohkol awi di luar ngageter, goyah ku angin, bareng jeung eta harita kadenge sora cerikna orok menitarik, mepeskeun jemplingna isuk harita. Alhamdulillah Nyai, geus lahir. Geulis si orok teh, awewe geuning. Ceuk Paraji bari mesem. Alhamdulillah Gusti, nuhun, berkah salamet. Ceuk Darmadi ngucap syukur ka Gusti Allah nu Maha Kawasa nu parantos maparin kalancaran. Sajongjongan mah jarempe, tuluy Sariningsih kadenge ngaharuk ngangres. Mang Darmadi surti tuluy nangkep awak pamajikana bari nyium kana tarangna. Langit teu kanyahoan geus mimiti caang. Cahya panon poe nyorotkeun cahyana kana sela-sela bilik awi anu masih kene baseuh ku ibun. Di jero imah leutik anu basajan di kampung Ciburuy Girang, kaayaan teh masih tiis jeung sepi. Kur cerik orok weh nu meupeskeun jemplingna di eta lemur. Sariningsih masih kene katanya ngagoler leuleus di luhureun samak. Ambekana katanya siga nu masih ngahegak, bakating kuripuhna ngaluarkeun sakabeh tanaga. Tapi raraina katanya marahmai rasa lega anu jero. Leungeunna katanya rada ngageter keneh, tapi panonna mah teu oleh neuteup ka arah sora cerik eta orok. Gelis pisan Nyai orok teh, ageng kieu. Aya meureun yeuh 3 kilo leuwih mah. Lahir isuk-isuk deui, bagja pisan. Ucap syukur ka Gusti Nyai. Ceuk Ma Paraji bari mangku eta orok. Darmadi masih keneh diuk digigireun pamajikana. Panonna katenyo carindak-dak, katenyo rada baseuh. Nyepeng leungeun Sariningsih teh. Tuluy manehna nyium deui tarang Sariningsih, awewe nu dipikanyahna. Sariningsih, Nyai, geulis istri akang nu dipika dedeh. Gusti parantos maparin urang kahirupan anyar. Ayeuna urang jadi kolot teh eta orok. Ceuk Darmadi, sedengkeun Sariningsih kur neuteup bari imut. Sabot kitu Ma Paraji kadenge cumarita. Yang Madi, punten mami warang, cik pangyanakeun caihannya ti dapur. Kanggo ngabersihan indungna jeung si orok. Darmadi teu talangke. Muhun mangga mak. Aya teu caihanetna. Aya mah da parantos disayogikeun ku abdi ge. Temal Darmadi bari leos atuh cengkat muru ka dapur. Sedengkeun Aki Sukra nu titata dicicing di juru bari sila mimiti cengkat dina diukna. Panonna sarua carindak-dak ningali incu buyut nu kakarak lahir. Manehna teu nyarita nanaon, ngan ukur nangtung sakedeung bari neuteup ka eta orok. Tuluy diuk deui dina tempatna bari nyarane ayeuna mah. Cahya isuk keuna kana beungeut eta orok. Kulitna beureum semuping,
Jeung natonggongna pas handapeun tak-tak kenca aya tanda leutik mangrupa pusaran siga tapak angin nu muter. Iya naonnya? Siga nama iya tanda pusaran angin. Cek Maparaji ngagerentes dina hatena semu heran. Sabot kitu kurunyung Darmadi bari mawa lodong awi nu eusina cai haneut. Maparaji tuluy nyokot eta lodong awi. Tuluy lalaunan mimiti ngabersihan awak si orok ku cai haneut. Kitu ngeunaan eta Maparaji nu keur ngabersihan eta orok. Teu kacatur kumaha saterusna. Kocapkeun wae harita teh Maparaji geus rengse ngabersihan orokna nepi ka langsung disimutan ku samping. Kitu deui sariningsih sarua beres. Di luar angin laun karasa nyulusup kana sela-sela bilik. Sora manuk leutik mimiti kadenge jauh di tengah leuweung dina denget eta. Isuk nu jempling di kampung Ciburuy Girang jadi awal pikeun hiji takdir anu gede. Isuk eta laun-laun terus nyorang. Panon poe mimiti ngintip tina sela-sela daun anu masih baseuh ku Ciibun. Di jero imah panggung anu basajan dingdingna tina bilik awi masih karasa bau aakaran jeung minyak kalapa. Ti tempat Maparaji ngabersihan indung jeung orok. Nyi Sariningsih ngagoler leuleus dina samak pandan. Seuri leuleus bari neuteup ka orokna nu geus disalimutan ku samping. Maparaji geus beres ngabersihan orok terus nyampeurkeun ka juru samak tempat Aki Sukra keur diuk bari sila. Beungeut kolot eta ti tadi cicing-cicing ge merhatikeun. Panona neuteub seukeut tapi lemes. Syaki, tadi abdi ningali natonggongna eta orok teh aya tanda leutik kawas pusaran angin. Ceuk Maparaji ngedalkeun pamangihna. Sanes hal biasa eta Maparaji. Eta tandana ti baheula sok kapangih ka budak-budak nu dikersakeun kudu nyangking angin dina hirupna. Tapi teu sakabehna bisa nyanggupan. Angin? Angin naon Saki? Tanda di tonggongna kawas pusaran nu muter. Eta cirina angin palebah tengah. Sok muncul ka jalma nu bakal hirupna loba dipaparin lalakon. Tapi kudu kuat. Eta angin teh lain angin biasa. Bisa jadi kabagjaan, bisa oge jadi cobaan. Darmadi nu keur cinukul gigireun pamajikanna tuluy malikeun teuteupana ngarah ka Aki Sukra. Kitu deui Sariningsih sarua. Pusaran angin. Ceuk Darmadi ngagereneng. Tanda naon eta teh Aki? Nah aya hartosna. Ceuk Sariningsih milu tumanya. Samemeh ngawalon Aki Sukra katenyo narik napas panjang. Tanda anu geus dituliskeun dina angin. Lamun bener budak ge bakal mau parobahan, siga hembusan angin nu datangna henteu bisa dicegah. Kitu temalna Aki Sukra. Atuh sanggeus kitu mah teu aya nu cumarita deui. Ngan sora daun nu saling ngagesek nu katebak ku angin di luar. Saolah jagat ge ngadukung. Harita teh poe eta rebo pahing. Langit lenglang. Tapi pirasat ngeunaan mangsa kahareup mimiti ngageter dina jero hate sakabeh nu nyakseni.
Esuk harita teh panon poe geus moncorong di belah wetan. Cahyana sumebar nyaangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patemalan jeung baturna. Cai ibun nu tadi ngagerenang dina tungtung daun, nu pating carelak nu katojo ku panon poe, ayeuna geus teu katenyo deui. Di kiduleun lemur Ciburuy Girang ngajegir gunung gede luhur. Poncrotna nyorocos, nunyuk langit siga nu hayang ngajul mega mapag bentang. Leuweungna lega, geledegan keneh. Arang langka kasaba ku manusa. Leuweung luang liwung panonoban sato galak kayaning mau, macan kumbang, oray, ajag jeung sato sejena. Oge kawentar sanget, loba siluman-sileman nu ngageugeuh di eta tempat. Eta gunung di lemur Ciburuy Girang mah katenyo jelas pisan. Heueuh da puguh gede gunung teh. Eta gunung kasebutna Gunung Sempal. Harita teh di jero imah. Sabot keur jarempe kitu, Darmadi katenyo ngahuleng, masih keneh bingung. Ngeunaan tanda nu aya dina tongong budak. Komo geus nenyo bener ayana. Harita teh teu kuat ku panasaran keneh meureun. Manehna gancang cengkat, tuluy nyampeurkeun ka Aki Sukra nu keur diuk jeung Emak Paraji. Tuluy manehna nyarita bari gek diuk. Ki kumaha eta teh tanda teh? Abdi mah masih penasaran, sareng masih gacan ngartos. Madi tong salempang tong hari iwang jang. Eta tandana geus aya dina carita-carita heubeul. Eta tanda geus disebut dina carita karuhun. Orok nu lahir jeung pusaran angin di tongongna disebut tanda angin. Eta lain musibah, tapi panungtun atawa pituduh. Temal Aki Sukra. Emak Paraji ngalieuk ka Aki Sukra. Raraina ngagambarkeun antara harapan jeung kasieun. Sariningsih neuteub deui ka orokna. Sedengkeun Darmadi mimiti katenyo teu tenang. Panungtun? Maksud Aki kumaha Ki? Kumaha bisa tanda kitu disebut pituduh? Ceuk Darmadi nu masih keukeuh can ngarti. Teu kabeh jelemanya hojang. Tapi tanda angin di hatina ieu orok ke bakal boga rasa. Rasa nu bisa ngadenge kana alam. Manehna bisa ngarasakeun perubahan cuaca, arah angin jeung omongan nu henteu diucapkeun ku lisan. Kitu katerangan ti Aki Sukra. Atuh Darmadi katenyo ungut-ungutan. Aki Sukra tuluy nangtung lalaunan, lempang muruk ka arah sariningsih nu keur mangku eta orok. Kitu deui Paraji jeung Darmadi sarua nuturkeun. Tuluy Aki Sukra nitah muka simut orok ka eta sariningsih. Sanggeus dibuka, Aki Sukra neuteub kana tonggong si orok. Tanda ieu geus aya turunan ti karuhun. Tapi nu narima tanda ieu biasana dipilih jadi nu bisa ngadengekeun angin. Lamun teu diajar bisa jadi bahaya. Tapi lamun diajar bisa jadi nu mawa karaharjaan. Wanci terus ngaronjat. Cahya panon poe nembus selabilik, nyorot ke tengah imah. Kawas langit oge siga apal kana takdir anyar nu lahir harita. Aki Sukra neuteub tarik ka beungeut orok. Leungeunna ngusap halus tongong leutik nu nyimpen tanda pusaran angin. Sakitu leutikna kawas koin. Dina tonggong hanapeun tak-tak anu kenca. Ieu budak teh lain budak biasa nyai. Madi ieu budak kudu dipalire, kalakuanana dijaga laku lampahna. Sabab anjeunna digedekeun lain pikeun hirup biasa.
anjeunna kudu diajar deukeut jeung alam. Sabab hartina hirupna aya patalina jeung angin jeung leuweung. Komo jeung nu maha kawasa mah eta nu utama. Sariningsih ngarangkul eta orok, bari hatena campur aduk. Sedih, sieun, tapi pasrah. Manehna ngusap bok orok nu masih baseuh. Tuluy nyium tarangna lalaunan siga nu nitip janji dina jempling. Aki, sanajan abdi henteu ngarti kana takdirna, abdi moal pernah ninggalkeun budak ieu. Mun memang jalan hirupna beda, abdi ikhlas. Tapi ingat, manehna anak abdi, getih daging abdi sorangan. Ceuk Sariningsih, bari celengok nyium deui tarang eta orok. Darmadi katenyo neuteub ka eta orok. Simkuring bakal usaha ngajarkeun sagalana nu ku simkuring bisa. Sanajan simkuring teu ngarti teuing kana hal alam atawa angin. Tapi simkuring teh bapakna. Kitu gerentesna Darmadi. Emma Paraji katanya ungeuk lelaunan. Hatena nuna parasaan campur aduk. Manehna nyaho eta orok teh lain orok biasa. Tapi manehna oge ngarti tanggung jawab kolot teh henteu bisa digantikeun. Lamun kitu mendingan urang pasian heula ngaran ya orok teh. Ngaran nu saloyu sareng jati dirina. Kumaha nyai? Ek ngaranan saha ieu budak teh? Ceuk Emak Paraji, tumanya ka Sariningsih. Nya ari abi mah ngiringan bae mak, nyangakeun kumaha Kang Darmadi we eta mah. Bade saha-saha oge. Temal Sariningsih, Emak Paraji ngareret ka Darmadi. Kitu geuning teh Jang Madi. Rek ngaranan saha ieu orok teh? Darmadi ngadon ngareret ka Aki Sukra siga nu masrahkeun. Aki Sukra surti. Lamun ieu jabang bayi dilahirkeun jeung tanda angin, jeung lahirna ngahiap angin isuk nu jempling, mangka dayana leuwih pantes tibatan. Jep jempe Aki Sukra nyelang heula nyaritana ku neureuy ciduh. Taji, si Taji angin, cocok tangaran teh. Ari Taji hartina ujung atawa mata tina hiji hal nu seukeut, lambang kakuatan, kejembaran, jeung inti tina hiji daya. Ari angin nya eta lambang gerak alam, hiji nu teu katingali tapi karasa, teu bisa dicegah tapi bisa nuntun. Jadi Taji angin artina hiji jalma nu jadi ujung kekuatan tina kahayang alam. Kitu ceuk Aki Sukra ngajentrekeun ngaran Taji angin. Atuh ti harita orok leutik eta dingaranan si Taji angin. Lahir dina Rebo isuk. Basa halimun masih ipis jeung hayam can kongkorongok. Diluhureun samak pandan kolot nu jadi saksi.